my channel Ndai Brotherhood. Ayeuna Ndai kerjeng Kang Acoy nya si penjual kopi legendaris dari Cimangkok. Pak Acoy mana Mang Acoy? Alhamdulillah Asa kasep cahayaan. Manja. Bangun lampu Philip. Oh, lampu Philip ya. Cuy. Acoy kumaha enak asa jarang beredar nih. Paling efek eta Efek non efek corona lockdown. Lockdown deh. Oh, kata mah di eta batu ditusuk dari belakang kami cek bas lupa. Oh, maksudnya tusuk dari belakang teh Acoy dalam hal naon bercintaan deh. Tadi eta kawin ku eta batur. Kawin ku batur. Oh, kamu gua Acoy teh dikawin batur. Katikung lah. Baik istilah nama. Kemarin cuy dah jodoh di tangan Allah nya. Pulang pasrah we ka Allah minta nu terbaik bata kitu ge lain terbaik ka cuy. Nya santai kan we. We teh 11 ye. We hiji nengakeun cuy ekene 10 cuy santai. Aduh, life must go on. Jadi nanti Acoy teh can bisa move on ya. Can bisa move on atuh da nyeri hati di katikung. Oh dah katiku. Jadi awal nanti kumaha ukuran make katiku itu ceritanya kumaha cuy. Kolotna tidak merestui om. Awalnya kolotna tidak merestui. Sapoe nanti papangi. Maksudnya teh inti nama Acoy teh tidak direstui orang tua sebenarnya. Kalau lalaki nang ental 50 dari sanggup dari 50 mah. Oh asa Acoy teh geus ka rumahna nya. Tos 4 kali. Ka rumahna 4 kali bener. Ka rumahna teh Anu 2 mah di kebon jeung kolot. Nu katiluna jeung eta jeung naon? Jeung Acoy di Acoy ka rumahna. Di ka rumahna ngalamar benernya. Aya jawabanna kumaha cenah? Jawabanna teh gae cenah. Gae jeung anak urang mah ngan eta cenah. Naon kudu ngayakeun 50 keur eta keur anu nanya anana. Oh 50 juta. Jadi emang kan ya. Emak kieu cuy, emang lagi kan berenang. Naon sih biaya nikah teh mahal. Mau dikerkayaan lockdown kieu mah nya. Covid-19 mah. Jadi segala teh mahal, meureun kata mah ayeuna mah kan cuy dilarang. Ulah waka berkerumun orang banyak, social distancing teh nih. PSBB naon teh? PSBB teh singkatana naon cuy? Persatuan Serikat Bangsa-Bangsa. Persatuan Serikat Bangsa-Bangsa jeung naon teh pemasukan saeutik, pembayaran balatak eta teh PSBB teh. Kacau we aduh galau. Acoy enak kembali deh karena kopi ya kan kami masalah percintaan kesampingan lah cuy. Enak kedepannya Acoy rencana regang kopi di mah. Kaca enak mah naon enak parkiran sih cuy. Parkiran nang sabaraha eta? Aya we kana 20.000. Mana cari ngali parkiran teh? Kieu biar ti urang 2.000 nya. Atuh goceng dewe tawadi. Oh goceng di kalep ge beres ieu. Cuy yang payu mah kopi nanti namanya kopi lockdown. Tah kopi lo cuy dinya buka kiosnya, lamun penting buka kios contohnya. Booking buka kios kopi lockdown Daripada kopi sianida. Du sianida pan eta mah teu begitu viral pisan aya kopi lockdown mah keur boomingnya. Mudah-mudahan jadi 50. Tana Acoy teh meureun can bisa move on. Jadi kalem kan cuy. Itu mau makan susah. Edan. Mau minum juga susah, mau kerja juga susah, kepikiran terus. Jadi emang cuy, ya nya emang aya jelema hilpo pasti gitu lah. KBG pasti ngalaman lah kitu nya toh. Nya tuh. Putus asa teman-teman aya. Putus asa. Tong putus asa. Ayo sukulain. Sukula. Doroan ya cuy nya. Siap. Itu aduh kacau itu. Mau makan susah, mau minum susah, mau usaha ge susah om. Untuk kembali deui aya mah Acoy mah kieu we mentana ulah ka jelema nya ka Allah mentana kan mere jodona. Aduh aya. Isi dah tuh. Tah kopina cuy hajar cuy. Rokok dah hajar. Rokona heuh tagae jang sok. Sanggup mah gede hayon tok. Iya aduh aya jadi galau bos kan.
hari hati mah tadi mau bisa dibohongan hayang kan nuduh ke tengan hanya karena di katikung di ku eta batu. Oh, jadi kan eta kieu berarti eta teh kembali teh ke tadi berarti eta lain jodoh Allah lain terbaiknya lamun anu terbaik mah kayaknya bakal dengan sendirinya berjodoh gitu. Santai kan we cuy kalau santuikeun. Banyak. Oh, ya Tah enak harapan acuy ke payuna ke depanna kumaha cuy? ini ngumpul-ngumpul kerusukan aya anu nyantol. Oh. Anu orang deket Nah eta alasanna naon ke yang orang deket kawinna? pan tengah ongkosan. Tengah ongkosan tinggal leumpang. Lain. Heeh, alasanna mah cuma kembaya tuh dah kieu meureun mah jodohna masukkan ka orang jauh ge. Da pasti direjekiannya maafinya. Aduh. Kudu aya rombongan teh kudu ieu. Kumaha teh udah emang seharusnya gitu. Tah menurut Bang Yanto kumaha Bang Yanto eta si itu aja kenapa tidak leher tuh leher. eta mah si acuy cenah aduh karunya nya budak teh. Nyatanya eta keur ti kelai mana teh gitu. Hari paniatan nama meureun sae Hoyong hayang ibadah menyempurnakan ibadahnya. Menurut ajaran Islam mah meureun ngiring kana sunah rasulnya. Tapi kan can aya jodohna cuy. Kalemkeun we nya cuy. Oh ya nawe. Kopi dulu bosku. Masa kopi minum kopi bagus. Tukang kopi teh mah aing teu balik ka urang pangmalikeun kopinya. Lain suguhan si Aci mah. Kalau kada oloan. Kalau di oloan. Ya mah Menurut Bang Yanto rencana ke kumaha ka payuna tah ngacu katikung gitu terus sigana teh bayana teh frustasi kecewa. Ai kecewa pasti. Ai cek urang mah nya cek abdi gitu. Supaya teu katikung jadi supir angkot atau supir bus. Jadi tiap belokan aya bener. Eta teh filosofina bener filosofi. Jadi kudu siga supir angkot jeung supir bus. Tiap belokan aya. Tiap tikungan ada. Tiap tikungan ada. Ada eta filosofina teh. Jangan ditikung terus, harus gitu. menikung gitu. Nah, kan ngacuy tah. Menurut Bang Mayat mah gitu emang bener oke. Jadi kan kieu mun urang boga harim teh kudu dua. Masalahna naon namun Sensitif hiji, sensitif hiji lamun sakalina urang kecewanya ban kempes aya gantina gitu lamun sakalina acuy kecewa teh aya digantina jadi teu jadi itu terkelai mana? teu kelai mana ting. Bae ulah cerik cuy kumaha bebaskeun. Nah ada hari hati mah tadi mau bisa dibohong. Aing jadi nyurucut, aing jadi sedih jadi nyurucut sikih gitu. Ampun. Sok ayeuna tah. Wah, teh. lain kau mangacoy gitunya. Mudah-mudahan lihat jodohna. Amin. Dari rezekina nya dilancarkeun usahana itu amin. Dari rezeki mah joroknya di mana wae. Lain rezeki mah jorok. Jodoh mah jorok. Sugan we papanggil di tempat Mang Jieng. Waduh, itu kenari loba nu parawan dan Mang Jieng. Waduh, cok eta mah da manuk eta batur. Manuk batur. Kumaha manuk ya yo penting mah nya teh ka jelema teh laku ka manuk atuh. Sugan teh enak sugan we ngadangueun anu istrina kumaha tah pesan-pesanna sok cuy. Harusnya aku di sana lah. Oh lagu Armada Band. Kumaha laguna? Harusnya aku yang di sana. Aye, terus dampingimu. Tapi mending kena eta nih kan lagu eta nu di bawah batu nisan nih. Sok cerah sok bang laguna di bawah batu nisan ini. Wah, tapi mau atunya. Aduh, kacau eta mah. Kacau. Sok lagu di Armada cara menganingin gitu jadi kita tersentuh hatena cuy. Armada harusnya aku di sini. Harusnya aku yang di sana. Mate harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia orang Cisaat. Oh, ieu mah jeronya patonya. Jero ieu mah. Naon orang bisa Cibaraja? Areknya samurai. Katikungna. Katikungna. Lalakina orang Cisaat. Orang bisa atuh pahur meureun. Udah merenang can aya.
bedok lain. Tukang bedog mana sih cuy. Cuy kemarin dah can berani nikah lagi can ya. Oh, Hmm. tos kemari poe Minggu. Oh akad nungku. Akan jeung eta jeung resepsi. Edan wah berapa Asli. gitu. Lockdown. Cuy ulah patah semangat kemarin dah. Poe Sabtu poe Minggu. Iya Allah ede kieu rada bener lah ngomong teh. Tah cuy, Allah teh ngelaidikeun urang ka dunya teh plus jodona, rezekina, imahna jeung segala sesuatu lah. Jadi tong putus harapan menta we kanu mere jodoh, kanu mere rezeki, ngadoa atuh teh ulah di jalan wae. Magrib teh kebedan. Cuy, ngawiridna teh eta peletna teh pelet Jepang hade mah. Pelet Jepang bukan mobil. Di pelet eta Jampang bener. Jepang mah teluh Jampang teh atuh pula. Di kene kapikiran. Masih kena kepikiran Atuh da 5 bulan. nona Eta bobogohanana. astagfirullahaladzim. Oh atuh 5 bulan mah sakeudeuh kurang mah baheula 7 tahun. Biar kemarin dah emang awalnya mau siga acuy gitu cuman lila kalila berarti Allah teh nyaheun lin terbaik ke acuy. Cek Muyanto mah. Kumaha maaf Rita. Nah, Eta tukang baslu. Tukang baslu. Eta GS Daiki. masuk LH teh nih. Kumaha tah maaf jeung maaf kumaha Cek Mang nasihatna ka. Ulah gerogi aya nama neang dinu baru jadi Mang Aji poho kudu eta. Tah bener eta solusi terbaik katanya. Anu sae aya, anu goreng aya Mang Acuy. Heeh. Jadi Mang Acuy usaha getol engke. Nah, Jeung gitunya. mah. Duit teu boga kena sirah butek nya. Heeh. Bener tah, kitu tadi bener cek Mang Apri cuy, maaf ieu mah teh ngalaman. Jadi lamun ari awe mah obatna ku awe deui nya. Awe deui Mang Acuy. Lepas hiji Mang di tilu. Da ai milarian pijodoun mah Hese lain hese gampang neanganna anu sabongbrong ulah anu sabongbrong meureun ulah. Lain anu sabongbrong saya soalnya. Kaji. Maker rejing anu daek di Ajak susah senang bebarengan sauyub sainum secai sadaharan Dan tah dagukeun Jika cuy. amang dagang cilok teh pan amang nu dagangna aya anu ngarecaina gitu. Jadi intina mah buah pamajikan mah kudu anu daek diajak balangsa. Maksudnya lain diajak dalam artian lain berarti kurang mau balangsa arek mah lain. lain. Jadi lamun dina kaya kurang terpuruk teh Bisa ngabangkitkeun bisa ngabangkitkeun urang, bisa support urang gitu. Da orangnya bung mah budak batur babalangsakan mah. Nah, gitu benernya atunya. Itu atau Terus iya mah da lamun jadi mah da wani eta 50 tahun cepena ke dikeun ka eta dapur. Oh, sapoe cepek. Keur di ka dapur kudu ngebul pan ari tos gaduh pamajikan mah nya. Nah, bener gitu. Ka dapur. Oh, lagi percaya sih ari acuy mah pasti nage orangna tanggung jawabnya daek bekerja keras. Tah salah satu ciri atau kriteria naon teh bisa laki nu bener mah acuy udah termasuk kuto. Udah termasuknya. Enggak can aya jodohna mah dahukeun cara mata kitu ge Allah can percayaeun acuy buka pamajikan. Gitu. Lain dan percaya dan siap. Dan siap. Eta tuh Sewaktu nama mal hare sih cuy orang baheula santeikeun we. tapi pan ayeuna geus lepas nu teh Mang Acuy. Kata dia Mang Acuy nu ke belakang naon tah nu kumaha nya. Contohna eta. Tong petina wajah tingali tina hatena gitu Eta pasrah hade pasrah bari usaha, bari ikhtiar. dari ari mah da kehidupan meureun da. Edan, teu eta ngarti ning nama make can bisa move on wae tuh. Ada tapi dari hati mah da. Aduh berat bagoy. Can kaubaran. Kade cuy ulah bunuh diri dina Tina tabar eta ge sih. lain lain tawar GSI dina tanggal toge. Oh, aduh tina tabar toge. KTP anu tina tabar eta ge sih. Oh GSI teh ulah cuy. Sing eling jang. Sing eling ulah. ulah nepi ka kitu contoh Di lu bagi loba nih jam dah. We sulaliwan yang gareulis. Nya ngabdinya. Da amang ge yang kene komo di dinya nya. Tah bener kamu bujangan mangan kade we ulah ngocok cuy. Aduh ampun itu. Macana ngocok gitar. Gitarnya pikiran kotor. Mesum Ulah santai. omes wae. Wah ulah omes jang kembali sabar we nya. Heeh.
Sok enak terakhir kalinya ngeplog ieu acuy pesan-pesan ke cewek anu ningakeun Mang Acuy. Naon pesan-pesana? Ada di semoga sakinah mawaddah eta warohmah. Amin, amin. Terus pesan-pesan Hah? terus Sing berkah selamat. Sing berkah diselamet. Cina-cina sumber berkah disalamet. Semoga berkah selamat eta punya anak. Amin, punya momongan. Punya momongan lah. Jeung mawadah, mawarohmah. Terus kasih sekali di kata-kata terakhir. Harusnya aku di sana. Aduh. Patah hati. Oh, bagus. Harusnya aku di sana patah hati. Nah, cuy Cuy, tinggal anu mesel cilok ge seueur keneh tinggal. Oh, gadulin, gadulin. Tuh, masih cilok pengaprinya. Tah kitu we. Ya lagi keur ngeplog, Pak. Ke nomor WA ada tuh. Ayeuna ceu urang closing statement-nya ti Acuy tah sakitu wae penginten pamirsa sadayana wawancara simkuring sareng Sareng Kang Acu. Kang Acuy tukang kopi legendaris dari Cimangkok Dari Cimangkok. yang cintanya didukung oleh orang lain. Semoga engkau yang di sana Semoga yang kau di sana melihat aku yang sedang diberjuang. ada amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lah kitu wae pengintennya mangga pamirsa sadayana. Ayo, siap, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Bye bye. So, cus kiselak kis. Gimana? Dadah. Assalamualaikum. Aduh.